deh. Bahaya tegang jarang mungkin tanpa kalah kan. Kumanya ya naik ke bisa langsung pakai celana panjang. Baiklah sudah kita hajangan. Kue gimana mana? Kita ngalah kalah apa gua jangan berani mana mandok. Bilangnya saya 1 tahun ini. Besok atuh aja yang dogan buku bisa naik tuh. Pakai celana panjang tuh bisa naik. Sok ya tuh lah. Cobaan we. Sia bisa teh naik teh. Nyaho jangkung mun ku sia atuh teh kan. Ya aing teh pernah bola teh naik ngan duka dukal bisa dukan teh. Geus lah cicing nu teh bisa naik mah kuya sia mah. Jangkung hese. Sia loba ngomong. Sok lah sia naik ieu. Sok atuh lah aing hese ke cana panjang. Sok atuh gawat maneheun. Gawat atuh lah. Bisa kene ting gitu. Buru lah sok loba ngomong gerak. Ari sia kunaon? Bawa bodas nyeri anjing kagarannya kopok. Ieu bal aing bodas. Siapa aku naon bodas? Siang urang bantuan anjing. Ih. Dadas. Oh dadasnya. Yulah orang balik lah. Percuma ada teu meunang. Siap. Ah. Siap. Oh aing kumaha ieu ka kiai euy. Teu meunang kalapa. Siap ganggu kota tas bohong. Belinya. Siapa bukan duit? Kurang buat duit. Aing ndogan ge. Yang kali aing kurang teuing aing buka duit mah. Hai. Ka dieu. Keur naon euy? Keur ngawulang aing teh buka duit euy. Kose teh geus digawe ini si Sultan. Atuh kayu hanteur ya. Kayu? Eta gaji. Manek di rumah mat. Siang. Iya. Iya tuh yuk. Mumpung sekarang nggak ada kerjaan, mending main game. Ya. Kan tujuan ayah di dia. Yo. Kita teh seteh. Woi, tunggu Johnson. Kurang mau lamun teh mere eta Mereka satu Jawa barang berharga nah. Iya bahaya. Woi, saya mau minta gaji ke sini. Saya tidak ada uang. Ya gaji harus ada. Kan kemarin tahu sendiri, saya membeli sawah semua di sini. Banyak bacot. Cepat, saya butuh uang sekarang. Ya udah tunggu, saya mau telepon abi saya di Arab. Cepat. Assalamualaikum abi. Kaifa haluk? Wa ana bi khair abi. Wa ana antlu pulus abi. Hah? Tidak ada. Bagaimana ceritanya ini abi? Saya tidak punya uang di sini abi.
Oh ya udahlah. Assalamualaikum Abi. Kamu dengar sendiri kan semua. Abi saya tidak punya uang sekarang. Jadi maaf, minggu depan saja saya bayar kalian. Minggu depan banyak omong kau. Ayo cepat ambil barang berharganya. Janganlah, kasihan. Jangan. Haus, oi. Jangan Jadit, jangan. Aduh. Jangan. Dasar Sultan Ebling. Nasi badai, ya Allah. Itu barang-barang saya itu sangat mahal harganya. Satunya sampai 100 juta lebih. Astagfirullah. Why you always lying? Nih, euy. Keren, euy. saya di mana wae ceng Anjing aing tas gawe euy. palingan banget sia hideung kitu Anjing teu sok ngaledek sia teh. anjing geus boga HP ayeuna mah gaya Atuh aing teh ya. aing mau gaya deuleu ai saya ka mana ayeuna Aing balik heula euy. oh nama tuh Heuh nama. Ya moalnya ayeuna lanjut aing. Kunaon? Hari ini Lamun bebeja aing hawatos nih. yang mana geningan sinarin balik. Oh, Di mana ieu wae teh atuh mana teh? boga WA ieu teh. Alhamdulillah sia daek balik ka imah deui. Da tuh da keur gawe teh sok inget wae geuning keur gawe teh ka lanceuk. Da kieu ge lanceuk kieu ge. Lieur yang ayeuna teh urang teh. Kunaon? Dengan teh telat dahar, salatri. Oh, Emang sia gawe naon deui? kerja malam biasa. Hah? Naon? Kerja malam. Astagfirullah. Alah. Nya aing mautnya anjing ulah ka. Yuh. Yuh, Kanyi ulah ka. goblok sia mah ngadoakeun aing mah Hai. anjing. Kunaon Nyeri atuh? dada, anjing. Oh, geun aya nyeri dada. Tahan we nyeri. Yang majang aing teh sia teh ulah gawe. Masantren sia teh. Kahayang mah aing mah. Keun aing masalah duit mah. Ku aing dibekalan sia teh. Asal daek sia masantren. Ya main geuning bisa. Ieu peperieun di keluarga urang urang dua anu unggul cik sia teh atuh sing daek masantren. Sing timu ngaji teh. Pugu di pasantren teh maneh teh bisa ngaji. Bisa ngajaga diri maneh. Penting pisan ilmu agama teh ari maneh teh ha. Kenaon ayeuna gawe di ditu, kerja malam deui. Nanaonan sia teh. Pugu-pugu eta duit teh memang heueuh loba sia teh. Heueuh loba ku lobana, tapi moal barokah. Geus ayeuna mah maneh ka pasantren heueuh daek heuh. Ya apa? Hah? Dae. Cuma karunya we papatah lanceuk kita. Emang naon bedana di mah jeung di pasantren? Nyari di mama apal we maneh meureun heuh. War wae. Dekat ngalikeun ku urang teh. Tah, adi pasantren mah meureun pugu-pugu maneh teh ngaji. Yang kaperhatikeun ku kiai. Aik nitipkeun kitu urang teh ka kiai. Sapugu kan kitu mah aya nu ngurusna kitu kan. Jeung hari ngaji teh jang. Nyar kapinteran, ngeulang kabodohan, ngeulang agama, sing daek matakan. Sok aing daek pasantren tapi kudu dibekelan. Aing mah jeung bekel teh, cek teh teu dibekelan mah moal bisa dahar, bisi pae di pasantren kitu.